pamiarsa nu mulia wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng Mang Jaya baris ngabantun carios nu judulna nyaeta Lutung Karya Kileksa. Ieu dongeng para wargi sadaya kasangakeun etang-etang pangbeberahmana mangga wilujeng ngadangukeun carios nyambung judulna Lutung Karya Kileksa. Upami teu lepat mah parantos dugi kanalika Mang Lengser harita teh nuju ngajalankeun tugasnya nuju di alun-alun gitu bari ngantosan kasing sakur anu lalar liwat. Gek Pamang Lengser diuk nangkep tuur ngahurun balung bari ngadaguan datangna semah nu kasep nunggu-nunggu tamu agung susuganan aya datang kadinya. Paman Lengser kacida pisan satuhuna ka ratu taat ka raja jeung teu aya basa capek estu nurut satimalan raja. Bu, tapi kaira aing kudu cicing di dieu. Buat teuing ngan sakadar taksiran we rek aya menak teh. Atawa sakadar ilapat. Lamunan wungkul lah. Nah, mak dipercaya teuing ilapat. Kumaha lamun bohong. Kode teu beres buah ieu mah kode teh. Kode jongklok buah. Lamun ceuk kode jongklok ban keap lah aing pagawean teh ieu. Wah, capek gawe teu kapake. Beak tenaga teu guna ngadung ngajentul ngahurun balung ngadaguan semah nu tacan puguh karuhan pidatangeunana. Tapi deui aing Lengser. Aing Lengser teh apaan kudu babakti jeung satia satuhu ka ratu. Yah, jaga paksa aing teh ngajalankeun ieu parentah tepi ka hasil. Susuganan we jauheun atuh aing ka naik pangkat mah. Atuh jadi Lengser tingkat 2 kitu tah. Cik Paman Lengser ngomong serangan panonna rarat reret ka jalan. Susuganan aya nu datang semah atuh puguh para mitra sadaya semah nu dianti-anti teh teu aya sanes. Nyata menak ti pajajaran Ratu Agung. Tapi da keukeuh poe eta mah teu aya ngan saukur aya nu ngaliwat teh urang dinya keneh eueuh nu jauh. Lajeun nu ngaliwat tukang cendol. Didagoan tukang lahang. Didagoan deui wah geus lain-lain pokona mah nu mawa suluh teh jeung sajabana. Nu nungtun doma mah geus riab. Eueuh nu dianti-anti mah menak ti pajajaran teh. Atuh bari ngajentul Paman Lengser panganguran ngahariring laguna teh teu pararuguh estu sakapanggihna bae basana ge teu matut ngan ukur bari hararang hiriring nunaning nunang nunong-nong cenah. Para mitra cag urang tunda carita heula aya paripaos para wargi sadaya. Urang tunda carita lantaran mun nyaritakeun ieu mah tuluy-tuluyan moal beak-beak ayeuna urang dongengkeun dongeng sejen. Urang teuneun dihaneuleun sieum urang tunda dihanjuang siang para ginyokot ningalkeun. Engke kahareup kasampeur deui ayeuna urang malikan carita nu geus lila katunda nyatana nyaritakeun Ratu Bungsu Karmajaya nu keur tatapa. Duka teuing geus sabaraha bulan tatapana. Duka teuing geus sabaraha poe teu kungsi katitenan anu nyata Ratu Bungsu Karmajaya menak tebak ti pajajaran. Terus tatapa di Mega Malang ngacentul di luhureun Mega Menunggal. Tapa mujas medi parineangan pinagaraeun beurang jeung peuting sore jeung isuk taya bedana. Ratu Bungsu Karmajaya terus-terusan tatapa mepet pancadria nu opat. Estu husu teu garideur tina wahing ku panteng-pantengna cita-citana. Dina hiji mangsa Ratu Bungsu Karmajaya lilir tina tatapana. Anjeunna mukakeun deui jiwa jeung rasa ngahijikeun ati jeung pikir dina alam anu caang padang geus nempo ka buana panca tengah. Tapi harita can waka nanaon anjeunna masih keneh calik dina Mega Malang ret ka kaler poek pok anjeunna ngagerendeng lalaunan. Poek temenan ye beulah kaler. Teu aya nu katempo ku aing. Mun kaya kieu mah taya petana datang ka kaler da moal hasil pemaksudan. Siga-sigana aing teh kudu ka kidul ye.
lajeng ngareret ka belah kidul tetela subung teka tinggal naon-naon Ratu Bungsu Karmajaya unggut-unggutan pok deui sasauran jiga nu handeueul naker. Ngidul ge sarua keneh subung. Ngidul subung atuh iteh. Atuh ngalerenya kitu keneh. Gaya piliheun dua madhab geus jadi kosong tayana naon totonen pisan. Moal bisa didatangan ku aing belah kidul. Sabab nu diteangan teh daya tanda-tandana. Sigana mah teu aya bagian ke belah dinya aing. Rek dicoba ke belah wetan. Ratu Bungsu Karmajaya ngareret ke belah wetan tetela kalah kageuman. Teu aya pikaresepeun malah mah mata koream nyoreang sungkan ngalanglang. Ratu Bungsu Karmajaya narik napas jero lajeng sasauran deui. Ngaler poek ngidul subung ngetan geuman. Tilu madhab daya nu tembong. Kabeh daya nu kapimilih ku aing. Daya waris kudu lunta ka daerah eta. Cik hiji deui. Aing tacan ngareret ka tabeh kulon. Ratu Bungsu Karmajaya ngareret ka belah kulon tetela ka dieu ge poek mongkleng mani meredong. Gaya pisan cahaya nu katembong kalah kaleuwih hium batan nu tadi. Atuh ayeuna mah yakin opat jurusan kosong daya nu kapilih ku Ratu Bungsu Karmajaya anjeunna ngarahuh deui seunggah. Aduh hantang hantung hantigong hantraweli kosong molongpong. Leh. Kudu kumaha pilampaheun aing ayeuna ye. Kamana nu kudu disorang? Kamana neangan pinagaraeun sabab aing geus cacap tatapa. Tapi can manggih nu kapilih. Nah kamana nu sanyana? Saur Ratu Bungsu Karmajaya bari rarat-reret deui anjeunna panasaran keneh palai jelas ningalian kaayaan sabudeureunana. Tapi tetep jiga tadi ngidul suwung ngaler poek mulon kosong ngetan mata klewang atuh batina bati ngahuleng. Ngahuleng na Ratu Bungsu Karmajaya anjeunna mikir sajeroning kalbu. Nah salah palabah mana aing teh. Da ceuk rarasaan mah cukup tatapa teh. Jeung deui aing lilir lain kahayang sorangan. Tapi asa aya nu ngabejaan. Sageuy ari taya gunana mah moal pati-pati ngalilirkeun lamun taya gunana atawa taya maksudna. Tapi kudu ka mana pilampaheun aing atuh. Anu kudu disorang ku aing teh. Aing can ngarasa sugema lamun cita-cita can laksana. Kitu gerentesna hate Karmajaya. Lajeng dua kliuk negeskeun ka opat jurusan anu tadi geus kasaksi kaayaanana ayeuna dibalikan deui hayang sidik pisan. Tetela para mitra lebeng daya naon-naon ka unggal jurusan daya nu kapilih kalah ka mata koream lumaku. Tungtung Ratu Bungsu Karmajaya peureum deui musirkeun sakabeh kakuatan ngabijilkeun pangawasana atuh ngetrukeun wewesena sangkan soca batin leuwih seukeut titingalianana. Lami-lami anjeunna emut yen kabuana panca tengah candi longok berai bunta lajeng sasauran. Kabuana panca tengah candi reret. Nah kumaha didinya ye buah-buah ting aya tempat nu hade. Aya nagara nu alus keur pitempateun aing cicing rek pipitena nu yakin. Nah kumaha ari dihandap. Harita keneh Ratu Bungsu Karmajaya ningalian kabuana panca tengah barang breh anjeunna bungangang lantaran yakin pisan katingali yen aya nagara nu sae mani marakbak kawas anu cahayaan merek pertanda ka Ratu Bungsu Karmajaya supaya anjog kalebah dinya. Tuh teu salah pirasat aing. Kaditu kudu cunduk. Kadinya kudu datang eta ngaranna nagara can kanyahoan. Tapi aing geus yakin di dinya aya mojang nu lenjang, aya putri anu geulis, aya nagara nu aman, aya padukuhan anu subur. Sigana bae ayeuna aing meunang pinagaraeun. Tapi naon itu nu ngajentul di alun-alun siga-sigana tunggul kaduruk itu. Ratu Bungsu Karmajaya negeskeun heula kaayaan di buana panca tengah sagala dititenan sarta ditegeskeun naker ngarah teu salah pamilih akhirna beuki sidik eta pisan anu nuju dipilari. Para mitra sadaya, Ratu Bungsu Karmajaya estu ninggah luhur wewesena. Anjeunna bisa ningali dina kaayaan jauh
bisa ngadenge dina kaayaan jauh es tuning lamun dina pawayangan mah beureun model kieu teh Iwati Gatot Kaca. Bener. Aing kudu turun ka Buana Panca Tengah. Kudu datang ka eta nagara ulah dilila-lila sabab geus tepi kana waktuna. Geus cunduk kana waktuna ningang kana mangsana aing kudu turun ayeuna. Kalayan teu talangke deui harita keneh ngaplesat ka handap turun ka alun-alun marga Cina. Tarik para mitra sadaya naningan wali gancang kawas heulang nyeot ka handap. Siga ragrag dibantingkeun sakilat geus ngadeg di tengah alun-alun ngabedega bari reret-reret ningalian kaayaan di dinya. Paman lengser nu keur ngajentul nangkep tuur bari ngagurubung. Leungna lepas ngajengkang ka tukang bari calok. Aya naon ieu teh? Aya naon ieu teh? Aduh, paman lengser kacidareua seunana lantaran ka tengah alun-alun aya nu ragrag. Mending olepat ciga kilat tapi barang direret breh satria gagah jeung Raspati kasep ngalempereng koneng kawan tutrah menak pajajaran anu memang keur ngalalana. Korejat pamang lengser hudang deui terus ngeprukeun taneuh nu narapal dina dampaleungeun jeung pundukna malah sirahna ge kalotor. Panon melong ka Ratu Bungsu Karmajaya nu harita masih keneh rarat-reret ningalian ka sakurilingeun alun-alun kawas namah nuju naksir bari nitenan kaayaan ngakurkeun jeung paninggalna ti Jomantara. Waduh, geuning teh satria gagah kasep temen eta budak. Kawas-kawas lain terasa manea buah ieu. Waduh, buah-buah ieu mah lain samanea dua manea tilu manea buah-buah ieu. Salawewania buah-buah sawidak manea ieu. Lain menak handap-handap sabab hurung layungan matak serab ningal. Ngasahanya jeung di mana nya jeung rek naon nya asa aneh jeung matak heran. Datangna di langit. Nah iya kitu ke bisi ngimpi yuk celetot memang lengser harita. Nyata nyiwit kelina celetot barang jeltot goak maneh ngagoak. Atuh geus kitu mah para mitra. Yakin jeung paman lengser dina hatena. Terus barang geus ngagurubug ngarenjag sabab karasa nyeri tapi can percaya keneh kep kana sirah nu handap celetit dicocok. Waduh, lain ngimpi geuning. Cenah terus muringis nan kan nyeri untuk nyengir panon meredai maklum sirah nu handap dicocok teh atuh para mitra. Ya dewe. Geus kitu diuk deui kalayan tenang panon mencrong ka Ratu Bungsu Karmajaya. Nu ginding gandang mata kataji malah paman lengser ge colohok bengong jiga nu teu percaya. Manehna poho kana tugasna nu kudu mariksa sakabeh semah nu datang komo ari nu kasep jeung gandang mah ulah diliwat pisan tapi paman lengser kasima lelemutanana can kumpul kabeh urut ngajengkang tadi ge nyeri keneh. Para mitra pamiarsa, Ari Ratu Bungsu Karmajaya haritana keneh parantos teteg manahna sarta ngaros bunga nu taya papadana. Manehna ngarasa bunga lir kagunturan madu ka urug menyan putih. Ari sabab beuki yakin yen eta nagara teh kapilih pisan ku anjeunna, malah mabarang clek nincak lemah oge geus karasa betahna. Anu matak nineung mun ninggalkeun deui Ratu Bungsu Karmajaya ngalengkah lalaunan bari ngagerendeng. Tah ieu nu diteangan ku aing teh. Yakin nagara nu subur jeung sugih mukti hamo aya kakurangan. Muga-muga someah nu boga ngaranna geulis mojangna akuan pribumina siga namah di dieu tempat aing ngalakonan nyumpunan pancen hirup dina mangsa ngudag nu dicita-citakeun. Kitu saur Ratu Bungsu Karmajaya lajeng ngareret ka sisi alun-alun bareh ningali jalma nu ngajentul bari colohok bengong, colohok ngemang kadu panon melong sungut molongo. Ratu Bungsu Karmajaya ngarandeg anjeunna kaget ningali nu ngajentul. Ai saha ieu teh nya?
Horeng aya nu tunggu di alun-alun teh. Panyana teh kosong da jempling. Menit teh nu ngabagiakeun. Cekeun tes manahna bari murelang ka paman lengser. Nu harita can inget kana tugasna. Tapi sabada nempose mah nu leumpang pikiran mamang lengser lilir deui. Hatena hade reuasna musnah kasima jadi laleungit. Jung paman lengser nangtung bari rumpur rampa memener pakaianana bendo diusap samping dileledkeun beuki luhur baju dirampaan ti luhur nepi ka handap. Aing kepalingan ya. Aing teh cileurun. Aing poe kana tugas ya. Apaan aing jadi papancenan tugas kuratu kudu megat semah bari ningalikeun jalma kabeh. Milihan semah nu kasep jeung nu goreng patut. Mun goreng kudu dirorojok sina kabur, mun kasep kudu buru-buru ditanya. Nya bener aing teh kasima asa ngimpi. Keun urang tanya ye. Paman lengser terus ngalengkah lalaunan ngadeukitan ka Ratu Bungsu Karmajaya nu harita olohok ningalikeun ka paman lengser. Bok pamprok duanana pahareup-hareup. Paman lengser melong Ratu Bungsu Karmajaya neuteuk. Duaan silih pencerong sigarek ngadu jajaten anu akhirna paman lengser imut bari manggut pok nyarita tegas. Wonten nuwun. Paman teh da dihampura sejatu maros ka Raden. Upami dipercanten mah paman teh lengser nun. Di papancenan ngajaga alun-alun. Ratu Bungsu Karmajaya imut ngagelenyu anjeunna bungah ningal pamolah paman lengser lucu jeung kataji. Asa aya nu ngabagiakeun pok anjeunna ngawaler bari teu waleh imut bari neuteuk. Bagea paman. Nuhun pisan kuring ditepungan. Horeng paman teh purah ngajaga alun-alun. Nah, atuh kakara kurunyung ayeuna kapan kuring geus lila di dieu teh ngajanteng di tengah alun-alun. Tapi naha ku paman teh ditanya. Jeung deui nah alun-alun teh dijaga. Aya naon kitu? Uluh Raden. Eta ku tiasaan cumariosun. Geuning make naroskeun kitu sagala rupa. Paman mah sanes ngajaga alun-aluna nanging nuju megat jalmi. Nu badena tamu ka nagara marga Cina nun. Janten kewajiban paman teh marios ka para tamu nu sarumping. Da kitu Raden. Dah hapunten anu kasuhun Raden. Oh, jadi bade marios tamu. Nah, tu ayeuna henteu diparios. Mangga bade diparios mah. Teu naon da kewajiban paman. Tah perlu naon kartu penduduk aya kuring. Sajabati kitu dihampura pisan ku kuring paman. Ratu Bungsu Karmajaya imut anjeunna asa bungah aya nu ngajak ngobrol asa betah. Raden. Ieu nyadupi Raden teh sajenengan. Paman lengser mimiti nanya panon rarat-reret kana dedegan Ratu Bungsu Karmajaya. Diteuteub ti luhur nepi ka handap dangdanan jeung dedegan dititenan siga nu hayang sidik. Ku Ratu Bungsu Karmajaya teu dipirosea. Diantep sakahayangna lajeng anjeunna ngawaler. Oh, perkara ngaran. Aing ngaran kuring nu katelah Ratu Bungsu Karmajaya. Kebeng paman lengser ngarenyag. Ngarenyag disataker kebek reuas ngadenge ratu sabab manehna rumasa kurang hormat. Tapi da manehna boga kawajiban pikeun mariksakeun tamu. Teu burung manehna teteg deui pok nanya sakali deui anjeunna mah bari mundur salengkah. Waduh nuhun Raden. Horeng salila ti Ratu Bungsu nu pikawis di mana asun? Ti lemur nu jauh paman, ti nagara nu anggang. Na bade naon menitaliti kitu mariksa teh. Jeung di menibangun asa-asa naker. Ratu Bungsu Karmajaya jadi heran. Sabab paroman jeung pamolah paman lengser robah. Oh kieu Raden. Mugi henteu janten emut. Kana pancen paman salaku lengser nu parantos kenging tugas ti ratu ngemban timalan ti nu raja. Leng jadi tugas lengser teu sanes kitu diantawisna nun. Manehna cacarita jiga nu keur ngamimitian. Oh mangga paman. Teu nanaon bade naros mah. Apaan tadi geus didinan ku kuring. Na kumaha pikersaeun paman ayeuna. Ieu Raden. Salira teh sahaja dengan usaleresna di mana?
Hartina mah lembur matu banjar karang pamidangan. Bade aya pikir saeunaon jeung pang-pang na jauh di jugjug anggang-anggang di teang lolos ka negara marga Cina. Na bade kula kuli leutik, na bade luntang lantung lentang, na bade ulak ilik ngabalantik, na bade naktak mudak, bade dugung dagang, bade ulak ilik, bade dagang dogong, mugia Raden kersawak cabalaka, bilih bade cama comot, supados kanyahuan tina segala rupa pamaksa dan tak sakitu nu penting nama Raden. Hapunten sakitu ge pamikiran sopan, rumaos paman teh geus kolot sok limpuran. Cek paman lengser bari neuteup ka tamu. Ayeuna paromana bear deui sarta nyaritana daria nyaan ngajalankeun tugasna teh. Atuh Ratu Bungsu Karmajaya geus teu asa-asa anjeunna enggal ngalahir deui. Paman, sakumaha nu geus disebatkeun tadi ngaran kuring Ratu Bungsu Karmajaya. Putra ibu Nawang Wulan ti Ratu Pakuan menak ti Pajajaran. Jadi nu calik di lemah miring, anu lungguh di lembur dhuwur, nu tiasa ngarangga wayang. Tak kitu nginaan ngaran jeung tempat matuh muga-muga katarima ku paman lengser. Kuring bungah ku paman ditaros. Paman lengser ungut-ungutan, hatena ngarasa bagja jeung percaya tina keterangan ti tamuna. Sajabati kitu percaya kana kasauran Ratu Emas Malanggirarang yen ka nagara marga Cina bakal aya menak jauh. Duh, bagja temenan sumuhun Raden. Nuhun teuing Raden parantos wak cabalaka kitu ta. Jadi santen salira ti Ratu Bungsu Karmajaya teh anu putra ibu Nawang Wulan, Ratu Pakuan menak Pajajaran nu parantos kakoncara ka mana-mana bagja tu pamakitu mah. Sabab nusanya nama paman ge nuju ngantos-ngantos kana kasumpingan Raden su. Da kitu. Nuhun paman bunga anu taya papadana. Cek paman lengser bari ungut-ungutan ngarasa bunga anu nyanya. Syukur teuing paman, syukur. Da kuring ge bunga sabab ajeuna jadi nyaho yen ieu teh nagara marga Cina. Naleres kitu paman ieu teh Ratu Bungsu Karmajaya ngemplong manahna parantos uninga ngaran nagara eta. Nuhun Raden, nuhun. Ieu teh katelahna nagara marga Cina nu parantos teu bileuh deui di wewengkon ieu nagara subur makmur sugih mukti. Loh jinawi reaketon. Tapi sawios eta mah ulah dicaturkeun seueur-seueur teuing margi patarosan ti paman ku Raden teu acan dibal sadaya moangga urang lajengkeun ieu patarosan. Cek paman lengser bari mangut manehna can ngarasa sugema sabancan meunang katerangan anu pepek ti Ratu Bungsu Karmajaya. Palebah mana paman teh can kapariksa? Sok rek nanyakeun naon? Ku kuring moal burung jawab. Sing sakur anu bisa dijawab mah ku kuring. Ke jenengan parantos. Lembur matuh nagara asal parantos. Wiwit buit sareng kapangkatan parantos ke urang tingali dina notes. Ngan ayeuna nu kedah diterangkeun teh perkawis tujuan sareng maksad Raden. Na bade naon pang nasumping ka ieu tempat? Nah nyasab atawa ngahaja, nah kasarung atana pileres di jugjug, mugi kersawak caka paman, margi eta pisan nu janten pokona. Moal waka diwidian lebet ka nagara, upama teu acan nerangkeun maksad sareng tujuan kitu tah. Oh eta syukur atuh kuring ditanya ku paman. Sabab najan teu oge ku kuring rek dibejakeun. Sabab dapang na anggang di teang jauh-jauh di jugjug teh lain ka irin ku Cikiih, lain ka bawa ku Caah babanjiran, tapi ngahaja datang ka dieu manggul maksud. Mawa niat nu diseja yakin lain ka sarung atawa nyasab, sabab geus diajam ti samemehna paman. Ratu Bungsu Karmajaya ngedalkeun eusi hatena, tapi tacan nerangkeun pamaksudan nu sabenerna. Sumun. Kahartos bisa nun. Moangga lajengkeun atuh naha kumaha permaksadan anu saleresna. Naon tujuan Raden?
Atuh poe bade naon awak cakeun ka si paman ieu ceuk lengser kieu paman. Kuring teh kahijina mah memang aya cita-cita nu can laksana. Nu ayeuna keur diteangan jeung diudag-udag. Atuh kaduana ngahaja pisan datang ka dieu. Hayang mincak nagara marga Cina sabab kuring diutus ku jadi inung katunjang ku janten Rama pikeun maluruh kaayaan di dieu susuganan aya nu saluyu jeung cita-cita kuring teh. Ke. Buki cita-cita Raden teh naon kitu tah? Cek paman lengser nemrong. Cita-cita kuring kieu paman. Pangna datang rek milu matuh nempel sare atawa ngadon monok. Sugan we kapake sapoe atawa 2 poe atawa saminggu jeung 2 minggu. Mulanan taunan binuan atawa tepi ka iraha satungsung dunya ngadeg keneh. Tah kitu kahayang jeung cita-cita kuring teh. Jadi pangna datang ka ieu memang aya maksudna. Saura tubung Sukarmajaya. Bari manehna neuteup ka paman lengser. Atuh diteuteub colohok bengong olohok nu mangkadu. Geus kitu tuluy ungut-ungutan bangun panuju kana eta jawaban. Ngarti jeung matak bunga harita teh. Asa bunga luar biasa meunang katerangan anu munal pisan anu baris dilaporkeun kanu jadi ratu. Sabada menang katerangan anu kacida pisan munalna nu baris dilaporkeun kanu jadi ratu. Harita mamang lengser cumarita deui. Waduh bagja upami kitu mah Raden. Kahartos pisan ku paman. Nuhun ari leres mah aya maksud kitu. Nanging kumaha salajengna ieu paman mah jadi penasaran. Hoyong terang kana maksud langkung jelas nun. Paman teu seueur nu dipamri. Ngan sakitu kahayang kuring. Tapi aya syaratna nu jadi udagan kuring atawa jadi niatan utamana. Ke aya syaratna. Naon syaratna teh Raden? Paman teh buki penasaran atuh. Syaratna babari. Kuring mung cicing katemir. Mung calik kapenggang. Tapi hayang calik babarengan jeung nu boga nagara. Ulah jauh, ulah anggang kudu pisan dedeuketan. Tah kitu maksud kuring teh paman. Wala Ratu Bungsu Karmajaya tatagna kerso cana mencerong ka paman lengser nu ungut-ungutan kita tadi dan cicing. Panon colohok ka Ratu Bungsu Karmajaya teu lilapok nempas deui. Kaarti pisan du Raden. Paman mah bisa naguh kana maksud Raden usak itu saena. Sigana mah Raden teh kagungan sisir kerep. Aya pikir jeung karep nya nuhun pisan. Dupi nu dipamrih ku Raden teh ti mana? Uninga yen di dieu aya kembang nu keur mangkak nun. Teu terang kuring mah paman. Ngan yakin pasti aya. Keun paman ulah waka mikiran eta. Sabab kuring teh bungah nguping paman geus surti kana paniatan kuring. Mun kitu mah paman teh lain ponggawa handap-handap tapi pasti ponggawa nu geus legok tapak genteng kadek. Luhur ermu jembar ku pangabisa, jero ku pangalaman. Kumari pamenak paman dina hal ieu, nah kuring teh bisa laksana kana sagala rupa paniatan. Paman lengser beh liang irungna dipuji lantaran taya aya nu muji ka manehna mah kakara ayeuna. Da cida pisan hormatna ka Ratu Bungsu Karmajaya, malah dodongkoan bari nyerengeh pok ngajawab bari panon melong ka Ratu Bungsu Karmajaya. Kandenan Raden. Si paman maluhur pangalaman, margi sering ngomean wung di karaton nun. Atuh saja bina jero panamu lantaran si paman kapungkur nuju ngora kantos janten tukang ngali sumur kitu nun. Janten yaktos legok tapak genteng kadek margi parantos sakieu kakolotanana. Nuhun atuh Raden, nuhun pisan dipuji sareng kaanggo manun. Cek paman lengser tulus nyerengeh liang irung narbeh naker. Percanten paman. Kuring bisa neguh kana kaayaan paman anu sakitu sepuhna.
lainna kuring bade tumaros. Nah kumaha salajengna pamariosan paman, kuring geus hayang geragok tepung jeung nu boga nagara bade ngenalkeun jeung ngedalkeun maksud anu tadi teh. Saur Ratu Bungsu Karmajaya, ih mangga Raden, urang lajengkeun kieu salajengna teh. Upami leres mah Raden teh kagungan sisir kerep, kagungan pikir jeung karep, tangtu ku paman muarek dilalaworakeun bakal didugikeun kanu kagungan nagara. Supados maksud Raden enggal laksana. Kanggo salajengna mah paman mah bade tumaros ka Raden. Na kumaha kapalai sali Raden nun? Cek paman lengser. Ih, mun kitu eta mah paman. Kuring mah teu aya niat anu ge hartina mah teu aya niat sejen. Jadi niat kuring teh nu geus disebutkeun tadi. Ta ayeuna ku paman geura saurkeun kanu kagungan nagara. Geura temonan semah ti pajajaran, aya tamu ti Pakuan, kuring hayang tepung lawung pamprok jonghok jeung nu kagungan nagara. Kitu we paman. Kajaba lamun kuring meunang ka karaton ayeuna pasti eta leuwih alus. Saur Ratu Bungsu Karmajaya tegas. Anjeunna geus teu sabar palai geura tepang sareng putri ti nagara marga Cina. Paman lengser buru-buru nempas deui. Waduh mangga Raden. Keun ku paman urang dugikeun. Ayeuna ge bakal dugi kanu kagungan nagara. Nanging wayahna Raden. Raden teh moal kawidian kanggo dumuheus ka karaton manun. Margi kieu calik we di dieu sing raos-raos ulah ngaraos kagok atuh nepi asa-asa. Mangga di alun-alun da jukutna ge sakieu hejona ngemplo. Sakieu empukna lir ibarat kasur ieu teh. Ari paman bade ngadeus heula ka ratu bade nguningakeun kasumpingan Raden tak kitu Raden. Beralah tu paman. Geura tepungan ratu di dieu. Keun bae kuring malah ngadagoan we di dieu. Moal ka kumawani asup ka nagara atawa ka jero karaton. Ratu Bungsu Karmajaya bingaheun lantaran cita-citana geus mimiti bisa kahontal. Pijalaneun geus ngemplong ngan karinyorang wungkul. Atuh paman lengser sarua bungah taya papadana. Lantaran caritaan ratu na teh teu nyalahan bener-bener ka nagara marga Cina teh aya satria gandang nu datang. Waramios atuh Raden. Ayeuna pisan paman sia dumaus ka ratu marga Cina anu bakal ngadugikeun sagala rupa anu bieu dibadantenkeun. Wilujeng kantun sareng sing sabar ngantos anu. Cek paman lengser bari mangut. Sukuna dilengkahkeun ka tukang lalaunan rek ningalkeun semahna. Bral paman geramiang. Ratu Bungsu Karmajaya ngidinan ka paman lengser atuh geus kitu mah leos paman lengser init lempang meninggal gedig kepat dikupat kapit samping nyapuan jalan akhirna les ngiles kahalangan ku tatangkalan. Ari Ratu Bungsu molohok melong kanu init bari ngupat salebeting manah. Bagjati nemenan maksud aing geus mimiti menang jalan. Muga-muga aya milik aing nu mucekil aya bagja awak nu utama. Ieu pisan nu diteangan jauh-jauh teh. Aing hayang tepung jeung ratu nu kagungan putri geulis. Muga-muga omongan kilengser teh nyalahan. Di dieu sidik. Di dieu sing bener-bener aya kembang. Kitu saur Ratu Bungsu Karmajaya dina manahna lajeng calik di tengah alun-alun bari ngantosan datangna paman lengser jeung putri geulis. Dina sawangan Ratu Bungsu Karmajaya engke teh paman lengser bakal ngiringkeun hiji putri nu bari mapag anjeunna atawa hiji utusan nu bakal ngawal anjeunna pikeun ngadeheus ka karaton. Kocapkeun para mitra sadaya. Ratu Emas Malanggirarang anjeunna meuni geus nyeri beheung sosongeteun balas ngalieukan kaluar. Susuganan paman lengser geus datang bari mawa beja nu matak bunga. Tapi geus dilapisan taya mulang estu matak gregeteun pisan. Matak jengkel jeung lelenyapan. Ratu Emas Malanggirarang damel ngajentul bae kawas nu sungkan lumampah. Cadu lumaku ari sabab pikiran nanangan manteng bae kana alamatna impian teh. Anu kur ngarep-ngarep sumping na hiji ratu ti Pakuan. Menak ti pajajaran nu bakal ngalamar atawa mileuheungkeun ka anjeunna. Nah, paman lengser teh melila-lila teuing atulah. Aing geus kesel ngadagoan ieu.
geus lila teuing nungguan aing piraku ari geus rek saminggu teu aya we nu sumping. Palang siang impian teh ngabobodo da geuning. Di daguan teh taya nu datang keneh bae. Nu ditunggu taya jebul harianeun nya. Saudatu emas malangi rarang bari neuteub kaluareun bumina. Malah mahlami pisan kituna teh datara ieu ka mana-mana. Semah kasep bae nu diantosan. Akhirna Nyi Putri malangi rarang teh ngaraos kesel. Anjeunna kaserang tunduh soca mending carepel mastaka asa ngubeng ngan untung bae teu tuluy kapulesan di dinya, anjeunna ngorejat nyingkahkeun ka tunduh. Edasnya. Nah ieu teh betunduh-tunduh teuing atulah. Palang siang aya pangawasa semah anyar meureun. Atawa aya nu teu niat hade. Tapi kapan aing teh geus lilat. Lilat teuing ngajentul. Pantes pisan lamun tunduh ge lah mun kaya kieu mah. Aing teh taya salah namun sare heula bari ngadaguan paman lengser anu mawa beja hade keur aing. Jeung kabeneran di waktuna kaburu beak aing marek ngaso heulakeun lah urang tuluykeun isu.